Jadi ngored. Nah, ya candi kored tuh. Wih. Oh. Candi kored kaluhur, candi kored. Harek dibukbak. Jadi ngored. Jadi ngored oga ya teknikna. Cek boga teknik. Jadi ngored teh aya teknikna. Jangan boga teknik. Nah, iya teh parang. Jang paragi nyacar. Parang. Nah, jadi parang teh kirata na teh parang. Parabot orang. Nah, nya. Nah, iya parang ya. Dah. Tuh, bersihan cuma. Yes. Nah ya. Jadi parang katanya hadirin. Parang paragi ngored. Nah, aya teknikna nyekel parang. Teknikna ya. Jadi teknik anu salah nyekel parang kieu salah nyekelna. Jadi power, kekuatan dina ngoredna. Kieu salah. Kieu engke ieu tah tungtung ieu kitu ngabetrik kana bincurang letruk. Nah, jadi cara memegang parang yang benar dan betul nu benarnya eta tarik napas, satukan hati antara hati dengan parang, terus berdoa. Ulah poho eta berdoa. Bisa doa segala eta mah. Penting bismillah, ingat ke Allah. Ya. Terus mulai dicabak parang, ditingali si parang deh. Ajak komunikasi antara hati ke hati bahwa maneh narek dipakai ku urang. Terus pegang lalaunan sangeunah mungkin dipegang. Nah, kira-kira geus ngeunah ya. Kira-kira geus ngeunah nyekelanana geus pas gitu. Nyekelanana ulah kieu ya. Tapi pegang heula lalaunan. Sakira-kira geus menyatu hati, pikiran jeung pegangan geus geunaheun gitu dicekelna teh. Dah. Set. Segenaheun langsung tangan sasaran. Crek. Nah, itu tips di anak-anak kami. Anak-anak naon atunya? Anak-anak indungna. Tips cara memegang parang buat ngored yang baik dan betul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang.